muta'adiyatun liwahidin mutajama. Bismillahirrahmanirrahim. Li ilmi irfanin eta tetep pikeun lapat alima bimakna irfan. Wadoni tuhamatin jeung lapat doni bimakna tuhama naksir. Tadiyatun ari makna mutaaddi. Tadiyatun ari mutaaddi. Tadiyatun ari mutaaddi liwahidin pikeun maf'ul anu sahiji. Liwahidin pikeun maf'ul anu sahiji mutazamatun anu dimistikeun. Mutazamatun anu dimistikeun. Baca salam. Bismillahirrahmanirrahim. Cek asal pokok lapadona wa ahwatuha teh ngabogaan maf'ul dua. Maf'ul kahiji, maf'ul kadua. Pun demikian lapad alima ngabogaan maf'ul teh dua. Maf'ul kahiji, maf'ul kadua. Tayana ayat teu pertanyaan ayat teu lapadona atau lapad baladna anu maf'ulna cukup kuno hiji. Jawabanana aya. Kumaha aya? Lamun lapadona atau lapad alimana ilmina lain kategori seperti yang diceritakan ke kabalah. Kategorinya dia kudu af'al qulub, kudu maya dulu ala yakinnya, maya dulu ala rujhan. Aya sesuatu anu boga makna nyangka, aya sesuatu anu boga makna yakin. Tah mah aya nu lain maya dulu ala yakin, maya dulu ala irfan. Maya dulu ala rujhan. Naon nyaeta lapad alima anu bimakna arofa, apal, wawu. Maka ngamaf'ul muta'adikeuna mungkul hiji maf'ul, teu kudu dua maf'ul. Jadi alimana teh artina wawu. Maksudna? Wawu contoh qaulika alimtu zaidan. Aya qaiman eueuh lapad qaiman cukup ku lapad zaidan cukup sabab artina teh lain yakin kuring tapi alim tu wawu kuring zaidan kaki zaid geus kitu urang wawu kaki zaid ya ceuk resa teh urang wawu kasa ka eta ka si Ronaldo. Udah mau karena cukup hiji kan kudu maf'ul kadua. Lamun alimana di mana wa? Sabenerna mah euy. Urang jeung Ronaldo teh akur sabab akina Ronaldo jeung aki urang teh akur aki-aki. Mama. Wah, langsung tadi tuh. Jangan-jangan we si ibu. Sepertikan si Resa jeung sa artis geus teh. Resa jeung artis Korea teh pakekeukeuk. Si Resa kekeh hayang itu kekeh embung. Nah gitu ya. Jadi alim tuh eta teh di mana? Wow. Teu kudu maf'ul
dengan catatan ngologatna ulah naon, ulah seperti apa muqarrabah. Contoh di Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 78. Di Al-Quran surat An-Nahl ayat 78 Allah ngaurkeun wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ayat itu wallahu jeung ari Gusti Allah akhraja eta ngaluarkeun Allah kum kamareh kabeh mimbutu di ummahatikum tina pirang-pirang beteung inung maraneh kabeh. Wa aya jelema kaluar tina bebelah taneuh. Ya tina bebelah. Mama. Wa aya jelema kaluar tina bebelah kabeh ge kaluar mah tina jero beteung inungna. Maberangnya di mana di Cianjur mah teu kuat yang mules mah sok sing sabar teu kuat yang mules mah kuat sing sabar sok sing sabar sampai sadayana ge mules 8 bulan butuhna bude 3 urang itu teu kuat yang mules mah berang inung berang di mana mah di dieu ada di Bekasi mana dukun beranak dukun beranak dukun beranak inung berang mak berang paraji ayo disebut dengan paraji ayo ciaur orang Jawa sami aduh kuat yang ya mulai yang macam sanes ya sok sing sabar sok teu ada yang gawe sok enggak sekedap di bijil tuh apa lu mules bijil sok enggak sing tarik kumaha ditandean burus teh heueuh modal sugan teh budak burus teh sing goreng-goreng cenah pancik abi ge mules mah mana cenah sugan teh nya rek bijil budak ai muka 2 kalina mah mules deui juk ka WC nya kada di kelas ditandean cenah urang geus nandean sugan teh bijil budak ka WC teu kuat mah beda mulus ka WC pas di WC teh burus teh budak jadi Ibnu Spiteng nyelap itu teh Allahu akhrajakum min butuni ummatikum keluar tina beuteung nu jadi indung nu jadi contoh la ta'lamuna syai'a la ta'lamu na teu apal maraneh kabeh teu nyaho maraneh kabeh saean kana naon-naon teu kudu aya maf'ul kadua asal pokok lapad alima teh butuh kana maf'ul dua seperti lapad dona tapi iman teu henteu lamun di mana irfan apal wa ngerti teu kudu aya maf'ul kadua alima irfan unggul lain naon deui atuh doni tuhama doni bimana naksir donan tu zaidan ittaham tu nyangka kuring naksir kuring ka hidayah tempo teh geuninganan alaki teh kasep tempoan diilikan pas nyerengeh pongah itu teh naksir di mana nyangka salah karena yang nama usah mau bohong di naon foto profil nih cantik glowing pakai B12 teh nih kamera teh kan gelis ganteng pas janjian di Cirahong sa berdua jadi wajahna teh melang beungeutna bodas buhungna bidung bolang nah kan itu usum gitu tenaksir nyangka salah gitu nyangka salah ditanya ya we geus teh kau masih gadis atau sudah janda beda buku panjang
Jawa BM pas ngaliuk. Oh. Eta teh don itu aman. Janda bertobat. Dulur. Urat janda. Janda mik aci. Make saos. Jeung somai lidah. Baso eta mah. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Surat At-Takwir ayat 24. Surat mana? Surat At-Takwir ayat 24. Itu jadi contoh lapat bidonin eta dona lapat tua maf'ulna cukup hiji lapat din. Beres. Jadi atuh simpulna teu sakabeh dona jeung alima eta naon? Butuh kana maf'ul dua da aya lapan alima anu mana teu butuh maf'ul nu kadua cukup ku maf'ul anu ka hiji nyata alima bimana irfan aya deui aya dona bimana tuh kamisti tuh mesti wali ra'a ru'yan min mali alima toliba maf'ulaini min qabli tama wali ra'a yang kana lapan ra'a ar-ru'ya bimana ru'ya ini kudu ngamantaskeun anjeun makana perkara li alima anu pikeun lapan alima taliba maf'ulaini bari anu nyupri kana maf'ul dua min qablu tina samemehna intama anu narima pantes itu ma intama anu narima pantes itu ma sareng baca Bismillahirrahmanirrahim ngajelaskeun tentang lapad nu nuturkeun kana lapad alima. Lapad naon? Lapad ro'a bimakna ru'ya. Maka eta lapad ro'a bimakna ru'ya teh akur yani ngimpi ningali ngimpi. Akur eta teh dina saperti lapad alima dina pada sok muta'adikeun kana maf'ul wa ta'addat ilal maf'ulaini kama ta'adda ilaihi ma alima al-madhkur. Alima lain tadi lain alima irfan kade. Resa. Di pantai we. Wali ro'a ru'ya. Jadi ro'ana teh lain ningali, ieu ningali tapi ngimpi. Ro'a ngimpi. Teh dina pada sok naon? Sok maf'ul muta'addikeun kana maf'ul kana maf'ul. Dina Al-Qur'an surat Yusuf. Maksudna? Surat Yusuf. Ayat 30 genep. Surat Yusuf ayat 30 genep. Allah ngadawakeun inni arani. Tah, maksudna ini sayana kuring aro eta ningali kuring langsung lain ningali teh ngimpi kuring nikah kuring aro eta ningali ngimpi kuring nikah kuring ngimpi nikah kuring ini ngimpi ini nikah kuring mun dua ni berarti ini teh kuring ya wacana ni kakuring mun nini aduh penggemar ini tadi kuring wae ni kakuring signal Quran asiru kana no meres kuring meres naon khomron karena arak meres Jadi telur.
anak diperes meres sapi sapi gitu-gitu isu ganti susuna si goreng kanyut harus dikanyot sapi itu ya siap udah belah mata apa tadi campur nama tadi siapa isu ganti kia cerah kan jadi contoh lapan aro eta aro teh akur jeung lapan alima dina pada ngamapulkeun kamu tadikeun kana maf'ul dua aya maf'ul kahiji aya maf'ul ka dua maf'ul kahijina ni maf'ul kahiji maf'ul kadua na jumlah lapan aksiruhum bro ya kan ngimpi Nabi Sulaiman itu Nabi Yusuf ngimpi Nabi Yusuf itu serta suruh nakwil di antara Nabi Yusuf tiasa anu nya ka ditu mah ti Allah ya hakikatna mah ti Allah tiasa nakwil ngimpi ketika di penjara ieu bakal ki seperti halna Firaun nih Firaun kan sieun ku ngimpi kan ngimpi si Firaun teh ngimpi naon ngimpi aya bulan teh datang ninggang kerajaan ananya sieun tuluy takwil diramal jadi Firaun teh sieun kana ramalan jeung sieun kana ngimpi dilaporkeun jika Firaun atuh ngalaporkeun mimpi jeung ramalan ieu gitu oh zaman harita kuring teh ngimpi meures naon sapi eta ewa sapi arak anggur diperes kumaha meres sapi nini juga nam ceplok kali katikuan kan kita juga sorban ada sorban bakat kurayun Abu Haznas yu'arikun Abu Hanasin yu'arikuni wa talkun wa amarun wa awinatan asala sebenarnya betna Abu Hanasin yu'asiru ketepas Abu Hanasin yu'arikuni wa talkun wa ammarun wa awinatan asaqila taradangan kadinya arogumruk qoti hatta idama dan jadi contoh 8 aro ngimpi kuring hum ka itu jalma-jalma huruf qoti kana ngabarengan ka kuring jadi contoh 8 hum jeung huruf qoti hum jeung mimna hum jeung huruf qoti teh maf'ul ka hiji jeung maf'ul ka dua atuh simpulna 8 alima 8 dona jeung 8 bete bieu 8 dona wa awatuha anu mana kauninga ngamutadikeun kana maf'ul dua ge ayanya kitu deui aya 8 anu turutkeun kana dona wa awatuha dina pada butuh kana maf'ul du nyaeta 8 ro a bimakna ngimpi sekam jauhar tauhid Bismillahirrahmanirrahim wasidq hukum kim wasidquhum terus wadib lahul fatonata wasidquhum jeung sifat sidikna para rasul wadib jeung kudu nyarandekeun anjeun lahu pikeun itu sifat sidik al fatonata kana sifat fatona sakali deui wasidquhum jeung sidikna para rasul wadib jeung kudu nyarandekeun anjeun lahu pikeun itu sifat sidik al fatonata kana sifat fatona baca sareng
Bismillahirrahmanirrahim. Ngajelaskeun tentang sifat nu wajib di Rasul nomor ka-2. Hiji naon? Amanah, sidik, patonah, tabligh, sok. Kudu kitu urutanna da aku cek musannif. Jadi nu wajib di Rasul teh cek jawab tauhid, beda jeung cek naon. Cek tijat daruri, amanah, sidik, patonah, tabligh. Oh, artinya naon? Ini gede biar tidak. Artinya naon? Kapercaya, bener, pintar, ngadugikeun. Jadi kapercaya heula, tuluy bener, tuluy pintar, karek ngadugikeun. Karek ngadugikeun. Naon atuh ari sidik? Sidik teh babaturan sifat tak lain sama si sidik. Sidik teh nyaeta cek asal kata bener. Cek patokanana gua ari itu sidik teh mutabaqatu khabarihim. Eta ngakuranana bejana para rasul lil waqi'i kana waqi fakta. Ilwaqi kana fakta, kana naon anu terjadi. Walau bihasabi i'tiqadihim jeung sanajan ku ngitung-ngitung patekadanana itu para rasul. Kama fi qauli sallallahu alaihi wasallam, seperti anu aya dina dawuhan kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu dzalika lam yakun. Kullu dzalika ari sakabeh anu dicaritakeun. Maksudna di dinya teh kosor jeung poho. Maksudna kosor jeung poho lam yakun eta teu bukti itu kulun. Koba. Lama kola dina waktu ngucap lahu ka kanjeng Rasul sadul yadaini sahabat Dul Yadain. Ieu aya hadis Dul Yadain. Naon cenah hadis Dul Yadain teh hadis anu ngajelaskeun tentang kejadian kanjeng Rasul maca salam bari can paratna tepan teh. Can parat. Gitu. Hina salama tutungtungna. Ketika salam kanjeng Rasul min rakaataini tina waktu kedua rakaat. Itu salat berjamaah. Di salat berjamaah pasti aya makmum, bila salat berjamaah sorangan. Salat berjamaah pasti aya makmum, termasuk kanjeng Rasul eta makmum para sahabat seueur. Duka lohor, duka asar. Da tepatlah Rasul teh. Pas tahiyat awal, assalamualaikum, assalamualaikum. Tah geger. Aya nu cengkat deui sorangan. Aya nu milu itu kumaha lamun nuturkeun Rasul teh aku Rasul salah. Lamun nuturkeun dapan faktana 2 rakaat. Sedangkan da lain keur kaayaan di perjalanan jeung deui piraku Rasul poho. Gitu. Piraku Rasul poho. Naros tadul yadain teh kanjeng Rasul teh kapengker wiridan, kapengker netepan salat sunat. Enak ngagoler heula kanjeng Rasul teh salat sunat ngagoler heula kieu. Nyarande di pangkeureun masjid kieu. Nyarios Dul Yadain teh ka kanjeng Rasul, ya Rasulullah. Cek Dul Yadain. Aqasorta salata aw nasita ya Rasulullah. Aqasorta nah ngosor anjeun ya Rasul as-salata kana salat nu bieu. Aw nasita atawa nasi, naon nasi teh? Poho, itu kana nasi teh sok poho urang. Poho tadi itu. Aw nasita atawa poho anjeun ya Rasulullah, ya Rasul. Naon ya, gedean udah. Nembe teh abdi teh bingung kunaon? Netepan nembe lohor duka asarnya.
Lemetna tepan teh dikosor atanapi kanjeng Rasul hilang di bulan kanjeng Rasul kulo dali kalam yakun itu kami teu poho kami teu ngosor langsung kapayun di Rasul teh yuk sate 2 rakaat Allahu Akbar ngerti terus kita tepan kanjeng Rasul tepan deui 2 rakaat terus tepan 2 rakaat padahal ngobrol kanjeng Rasul teh jeung saha duh ya den Assalamualaikum nuluikeun nu tadi bersambung ulun tadi bersambung jadi kesimpulan hikmah anu terkandung dina eta teh hiji lamun urang poho salat da jelema sok aya pohona ulah balikan deui ti mimiti tuluikeun we jika kamari kasus nih Assalamualaikum tuluikeun teh itu salat sarokaat 2 rakaat tu kurang sabaraha mun bisa kurang elingan subhanallah mun awewe keprok ulah ditajong sia imam betul waras ya ditajong terus sopan kanjung samta karang imam dan beka hideung teh belah sujud didongslok nu kieu na ditonyok di tukang disuntrungkeun babal pas imam teh gelok sudah oh lah atuh bro nanti si Rasul kulo dari kalanya Rasul teh hilap Rasul teh ngosor tapi ngajelaskeun ka hambana ka umatna bahwa di mana-mana poho barican kaselang waktu lila sanajan geus ngobrol heula meunang nuluykeun deui harita paham marda tuluykeun deui salatna mun lohor karek 3 tuluykeun 2 rakaat magrib karek 2 tuluykeun 2 rakaat subuh karek setengah mun setengah bari nangkop kitu setengah subuh karek 1 rakaat mun 1 rakaat moal aya setengah tuluykeun sakurangna ngerti pan itu tah dengan catatan tadi tengkap potong dilatih ari geus langlayangan heula nepi ka ngadu sabaraha kali mah ulut beak 5 batang ulut tadi teh poho euy lohor teh karek 2 tulikeun 2 ieu teu meunang eta mah geus lila biasa bungkus atuh geus ngopi sabaraha hari ka Cirahong bolak-balik kan tadi mana salat lohor ngan 2 rakaat ieu nya salat 2 rakaat teu meunang eta membalikan deui timiti sabab geus kapotong lila ngerti dak kanjeng Rasul harita mah teu lami kapotongna tapi kusabaraha waktu kanjeng Rasul kapongker ngobrol sakedap tetepan deui ngerti paham ta eta teh kajadian teh ngajelaskeun eta kata-kata nu teh ngajelaskeun bahwa Rasul teh sesuai jeung fakta sanajan nu digerantos ku anjeunna dari itu lain kitu bener kanjeng Rasul mah mungkin bohong nah geuning mah mungkin bohong ieu jawabanana wa dalilu wujubi sidqihim alaihi salatu wassalam dalil wajibna berapa dalil ya wajibna sifat sidik annahum eta saestuna kanjeng Rasul annahum eta saestuna kanjeng Rasul lau lam yusdiku eta lamun man teu ngabenerkeun ba Rasul atawa sadaqah yasdiku lamun man teu balanar kanjeng Rasul lalazima tayakin mistina al-kidbu bohong lamun Rasul teu bener berarti bohong lamun Rasul teu jujur berarti bohong fi khabarihi dina khabarna Allah taala lita saduqihi karena ngabenerkeun Allah taala hu ka para rasul bil mujizati ku aya mujizat anazilati anu turun manzilata qaulihim saddaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni dawan Allah taala sadaqa bener anu saha abdi hamba kami fi kulli ma dina sagala perkara yuballighu anu nepikeun itu abdi anni ti kami anak emak mapuna dipiceun juga sena api apa nu jadi contoh kanjeng Rasul kan kadu mujizat
Sadayana para rasul dipasihan mujizat ku Allah. Lamun rasul bohong berarti kaya Allah bohong. Desau Allah ngabenerkeun. Naon nu dipilabah ku rasul, ciri Allah ngabenerkeun ayeuna mujizat. Kan cirina ngabenerkeun teh Allah nurunkeun mujizat. Ibadah ke Allah, tong musyrik ke Allah, cik Nabi Soleh. Dah, bohong sia Soleh. Mana Allah? Allah teh. Mun bener mana buktikeun? Bingung teh Nabi Soleh. Kedon malaikat Jibril teh. Leh. Kitu beneran Ustaz. Kulan. Leh. Kumaha? Beulah ta batu. Teterangan Nabi Soleh teterangan. Dibulah batu. Dibulah kumaha batu aya orang bulah. Dibulah batu. Konek teh batu teh. Mana buktikeun? Ngomonglah batu cenah. Bret teh bulah. Weh, si Parda. Ontak hiji we Parda. Naon teh? Urang mah. Dia naon dia urang dia mah. Kan eta teh ayana mujizat teh ciri Allah ngebenerkeun. Naon nu diobrolkeun, naon nu disampaikeun ku Nabi Yusuf, Nabi Soleh teh bener. Bisa teu percaya tah mujizatna ieu teh. Jadi lamun Nabi bohong berarti Allah ge bohong. Allah geus ngaku. Geus bahkan mere penegasan ku mujizat bahwa Nabi teh bener. Sedangkan lamun watas dikul kadibi jeung ari ngabenerkeun anu bohong kitpun bohong. Jangan bohong sebut bohong we, lu sebut bener. Soalnya jelema maksakeun kebenaran, membenarkan sesuatu yang salah. Buat salah masalah. Kulil haqqo wa kana uron sengaja orang teu bisa nyebutkeun pait, sebutkeun salah ulah. Hiji tambah hiji 2 bener, sebut bener. Hiji tambah 3 salapan. Bener. Sok. Kurang diberi duit 2 juta salapan. Salapan. Salah we, hiji tambah 3 mah 4 atuh. Hiji tambah hiji 2. Ate ulah disebut selamat. Jangan masalah diberi selamat. Pangeran boga budak selamat. Salah itu disebut selamat. Pangeran boga budak cik bener salah. Banyak kurang kalah diberi naon. Ngerti tak? Tuhan punya anak selamat. Ngerti tak? Pijakeun salah jalma anu ngabenerkeun kana salah berarti jalma eta teh salah. Tingali teh jelas. Tah tingali jelas aya. Watas dikulekadi jeung ari ngabenerkeun jalma nu bohong kidbun eta teh kabohongan. Ta Allah mah mustahil wa huwa jeung ari Allah mustahil. Muhalun eta mustahil fi haqiqat dat Allah. Jadi lamun para rasul bohong berarti Allah ge berapa Allah bohong. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah teu bohong. Qaulukal haqqu. Terus wal jannatu wan naru. Berapa lamun qaulukal kidbu wal jannatu bohong kabeh bohong atuh. Geus dijelaskeun doa tahajud teh. Anta qayyumus samawati wal ardi wa fina walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'ukal haqqu lin hakan we hakon lamun dirobakeun hakun nasabna hakon hakan bari sare tanggal 2 teh dah. Berarti lain hakan lain hakan. Arti hakan euy. Jadi lamun rasul bohong, dan cenah lamun hiji rasul bohong berarti Allah ge bohong. Dasara Allah mere penegasan ku mujizat, jeung Allah mere penegasan ku dawan anjeunna. Sedangkan ngabenerkeun anu bohong teh bohong. Sedangkan eta mustahil da Allah mah teu bohong. Lantaran Allah teu bohong berarti rasul ge teu bohong. Kitu.
bener moal aya Rasul bohong. Ya Rasul, ulah nih aya naon nih? Mana sih Nini tuh gitu? Nini, aya naon ya Nini? Abi teh ya Rasul sok sholat sae nih. Abi teh ya Rasul sok sedekah sae nih saya. Sok membantu di masjid. Saya kira-kira abi asup surga moal. Nih. Aduh, cik Rasul teh. Di surga mah teu aya ini cenah. Cuy, si Nini kabur ini lompat ngabret. Lompat. Untung teu marosot ke sampingna. Geus peot coba lompat. Di karijat. Pagata ku Siti Aisyah. Kunaon ini kunaon? Kunaon ini? Ditanya teh si bener jawab kunaon. Kunaon jawab. Cek Rasul habis sudah masuk surga lah. Bila aku nya sedih tekan ala ibadah. Taroskeun ya Rasul. Naon ya Humayro? Sayangku cantikku. Gitu sing so romantis. Oh my darling, oh my honey, oh my. My home, my sweetie, my. Romantis kan yang saya naon saya. Itu cenah tadi abi menakan ini ngabubuk cilik. Jaban ini teh geus kolot. Ya ini. Coba istri. Ya nyaw ini. Da mah curang eta mah cek si Aisyah. Ini cenah nangis. Tapi kenangisnya ini atuh beda ku nangis jadi budak mora. Oh. Cik lamun parawan salena kumaha? Ari aki-aki bongkok salena. Aki-aki bongkok salena. Sampai kayak lagu bulayunan ya loh. Ungklek. Nangis kunaon? Nya sauna Rasul nyebatkeun Nini moal lebat surga teh nyebut kitu kami mah. Nini eta ceritanya Rasul lebat surga ngan casingna nu geus jadul. Itu mah cek bahasa orang mah nya. Casing nu geus jadul nu geus teu mangrupa pira ku di surga aya nu Nini nu geuleuh kata pona kitu. Bener ngeunang-ngeunang di surga nu bidadari cantik. Peot. Tengenaun nepon ini jawab peot, nepon dosa. Aing bingung. Sabal nepon lain kalakah ngerengnya dia. Kalakah mural. Mural ini make legging. Ini make legging ka jalan dicarekan ku akina melotot. Mobil butut, mobil keong. Pais tutut, pais keong, mobil butut, ngagal yang berbudaknya gitu ya. Nini make legging, merosot. Aki-aki kabitan. Segatnya si Resa kabitan. Aduh, baik. Terus sampai aya nini teh. Ngadu balogat, waduh lu alipi, alami jeung asupna nini. Tengenahan menjadi surga aya nini. Makana nya kami nyebutkeun kieu di surga teu aya nini. Kalau surga enggak bohong. Lain berarti nini eta moal asup surga. Tapi mun dina asup surga na ge nini ganti casing. Ganti jadi Demplon Bueno Sweet 17. Non 17 teh minyak senggit. Jadi alus deui, neueur deui, cangker deui. Wah, ngadaplok juga sorban. Nang karakter mana susuna jeung si Agit teh. Keur ajengan cek ajengan memesol ame wudu kudu nyusu heula dikenyot apa di tempat juga nu ceplok. Kenyot teh nyelap geuning dina korobok si Aki. Cepluk teh suntu palsuna lop-lop. Aduh, Aki jeung Nini. Naon tah hiji? Sifat
Terus ini kemarin hiji sifat deui amanah 2 sifat saya tapi adik tilu sifat patona naon si ari patona teh wa huwa jeung ari itu patona teh atap tinu eta pinter wa tayuk kodu jeung gudang bil jamil husumi pikeun ngelehkeun musuh wa ibtali da'waihim jeung ngabatalkeun pengakuanna itu musuh al batilati anu batil. Pinterna para rasul pikeun ngabatalkeun naon pengakuan musuh. Ceuk si Abrohah kami pangeran. Kan gitu Abrohah. Abrohah teh gagah si bang si Aswatama. Naon? Kumis baplang segede tai ngadapok. Paidona. Tinggal nyeungeut. Godek di dia juga gagang telepon ngadapok. Aing pangeran. Oke padahal. Jika bentar wes. Aing pangeran. Kabeh kudu ajojing. Naon ajojing? Ayo jingkrak-jingkrakan. Pesta. Oh. Kamana pesta? Kurang pesta, kurang judi, kurang mabok. Kurang pesta tari-tarian. Wah, ceksa. Cek si Raja Namrud. Raja Namrud. Raja Namrud. Kabeh kudu berangkat. Wah, kabeh berangkat. Mutu berangkat hukum. Kajaban nu geuring. Raja diundang aya undangan. Ya Nabi Ibrahim mana kudu milu. Mun teu dihukum. Kajaban nu geuring langsung di naon? Diciwit patungan Nabi Ibrahim. Aduh, kunaon Ibrahim? Jadi beteng. Aduh, cik bohong tuh Nabi Ibrahim. Bohong tuh. Wah, milu jadi beteng. Oh, nya bisa. Tengah bohong diciwit, ciwit nyeri tuh. Ciwit beteng. Aduh, jadi beteng. Cik Nabi Ibrahim. Oh, saya Nabi Ibrahim kering. Itu milu. Pinter. Lagi pinter nipu, itu nipu. Uniko. Usaha nipu kolor. Teruntuk bapak mamah di bumi abdi bade meser kitab hadatain pangaosna 200.000 kintun artos ayeuna keneh bagi hanca tos tebih teuing 200.000 hadatain eta mah teu meunang nipu. Teu meunang usaha nipu kolot. Ari geus kitu teh singkat cerita pesta lah si Raja Namrud jeung saha teh. Jeung eta Nabi Ibrahim teh nyenak kampak jeung martil, nyenak martil kieu. Ningali asup para kuil lain rek ibadah dipancurkeun ieu bledak. Aya nu molohok bledak. Ieu mah patekong dihancurkeun. Calanga patekong bledak sih. Bledak deh, saya teh hancur. Budak. Nu gede, teu dinaonan, teu dihancurkeun, bawa tali gantungkeun ka nu gede. Torojo teh saha? Raja Namrud. Waduh, capek bro. Rek nyembah heula pas asup ka mana? Oh. Eta kumis sagede cocong langsung cocong wah geblek lam ya ceruk ayo nanja ide usaha ieu mana ento usaha ieu oh kabeh kan mana lu pesta santen milu Ibrahim tewak Nabi Ibrahim tadi Ibrahim kunaon aja maneh nu ngancurkeun ceuk saha dawuh deui ka ieu maneh itu patekong badag aya batur jawa moal martil buat ing ku eta ulang saha teh si Namrud teh ku itunya mungkin aku eta mah buah bisa usik boro-boro bisa neugel ngomong teu bisa maneh hungkul poloho maneh mah nya poloho keneh raja
Gitu mah kayak disembah puguh teu usik, puguh teu ngomong mah kayak disembah. Erat saat teh. Pika ngompol ta, teu ngajocong teh, langsung lempeh. Cer, ngompol era, dia era. Boloh keneh aja tuh. Nu kitu make dinaon? Disembah nu kitu make dinaon? Make di ibadahan. Ibadah kalau teu bisa usik, ibadah kalau teu bisa ngomong. Urang mah mun nya urang ngancurkeun boloh keneh aja make dinaon? Make disembah. Tewak, dorok. Wah, tak eta kata-kata teh keluar tina pribadi anu pintar. Ya Al-Qur'an wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim aya hujjah kami ku kami didatangkeun ka Nabi Ibrahim. Cak ciri Nabi Ibrahim teh bin sareng Nabi mungku sada Ibrahim mungku sada ya nabi selain rasul pinter. Moal aya nabi anu al-kalamu pais lewe moal. Oh, pinter langsung. Cerdas. Sifat wajib berapa nabi belat wajibu sarang haram ayo wajibu sarang ayo tamat-tamat ini mau aya nabi itu pinter ngerti kumaha tuh dipikeun naon dipikeun dalil lamun para nabi bodoh lamun para nabi jadi intina candulina lamun nabi bodoh maka mau bisa nepikeun dalil sedangkan akhirnya dalil-dalil hujah-hujah nepi ka arurang ciri bahwa nabi teh paling intina atuh sifat wajib di rasul nyaeta sifat sidik patokan geus amanah geus patonah geus dengan sifat wa rubbama naktabi bihada wa nafa'ana Allah bi ulumihi wallahu a'lam bis-shawab rabbi fa'na bima 'allamtana rabbi 'alimna alladhi yanfa'una rabbi faqih alana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bi ta'alumi tawassalna bit ta'lim antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amana subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.